Sampurasun, kumaha daramang akang teteh sadayana. Mudah-mudahan daramangnya daripada karareso mending diajar sareng yaya we yuk. Dinten ayeuna urang bakal diajar we awa ye aya wayang. Yuk urang mikawanoh jenis-jenis wayang anu aya di Indonesia. Carita wayang nyaeta carita anu sok dilakonkeun dina pagelaran wayang. Ari wayang teh robahan tina kecap bayang atawa bayang-bayang anu hartina kalangkang. Dina pagelaran wayang kulit anu sok dilalajoanana teh biasana kalangkangna anu katembong dina kelir atawa layar ku ayana cahaya tina balincong tea. Nurutkeun katerangan jeung cirina eta kalangkang teh cenah teu dina ti jalma anu sariring dumadina nu sok katingali teh laku lampahna. Lalakon wayang teh rupa-rupa gumantung kana warna wayangna. Warnaning wayang anu kungsi hirup di Indonesia aya 10, nyaeta nu kahiji aya wayang purwa. Wayang purwa teh robahan tina parwa anu hartina mimiti. Biasana lalakonna dibagi jadi sababaraha parwa, nyaeta lalakon Mahabharata jeung Ramayana. Sarta ieu wayang tuluy dianggap wayang kulit anu mimiti diayakeun di Pulau Jawa. Nu kadua aya wayang gedog. Wayang gedog nyaeta wayang kulit keneh anu ngalalakonkeunna nyaeta carita Panji. KHD lain Panji si petualang tea ieu mah, tapi saperti lalakon Panji Semirang. Anu katilu nyaeta wayang titi atawa wayang potehi. Wayang titi atawa wayang potehi nyaritakeun ngeunaan lalakon ti nagri Tiongkok. Anu kaopat nyaeta wayang beber. Wayang beber lalakonna teh digambar dina kaen tuluy dibeberkeun. Anu kalima aya wayang klitik. Wayang klitik cara wayang golek tapi mini alias laletik. Ditanggapna biasa mah berang-berang. Anu kagenep aya wayang krucil. Wayang krucil sarua cara wayang golek keneh. Lalakonna aya Amir Hamzah, Umar Maya, jeung saterusna. Anu katujuh aya wayang wong. Wayang wong nyaeta wayang jelema. Lalakonna teh tina Mahabharata. Anu kadalapan aya wayang lilingong. Wayang lilingong lalakonna mupu kembang, jambatan besi, jeung sajabana. Anu kasalapan aya wayang suluh anu dijieun tina kulit. Wayang suluh nyaritakeun ngeunaan lalakon ayeuna, ngeunaan sajarah Indonesia jeung pikeun panyuluhan. Tokohna jalma kaayeunakeun. Anu kasapuluh aya wayang golek. Wayang golek dijieun tina kai kawas boneka. Wayang golek rea sumebar di Jawa Barat. Tah, anu tadi disebatkeun ku Yaya aya sabaraha hiji jenis wayangna. Tuh, geuning seueurnya jenis-jenis wayang nu aya di Indonesia teh. Ku kituna urang kudu reueus salaku urang Indonesia nu beunghar ku kabudayaan. Urang diajar deui ngeunaan wayang yuk. Tonton video salajengna nya. Ulah hilap di like, subscribe, oge komen. Hatur nuhun.